Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Rizky Nur Anis. Nyaeta singa anu bager. Dina hiji dinten, seekor singa anu somea kalawan maung. Kalawan singa bagi singa sok dipuji ku santo anu sanes. Ku kituna muncul niat jahat di pikiran maung. Menyampaikan singa, hai singa, urang mapan jalan kanggo tingali tetapan di hutan. Kaliwat singa oge ngawalan sae. Hayu urang angkat kaliwat marehnehna oge angkat. Sesampai si gawir di leung maung oge usaha nyorong singa. Nabi rencananya oge gagal. Tetela sanes singa anu gepis langit maung anu gepis. Tulung abdi saur maung. Singa oge langsung ngulungan na sami nyarios. Nah anjeunna Isa biasa ujung-ujung lagu. Tapi palayai nyuruh anjeunna lagi ati iri pada saur maung. Mauring wae singa. Jadi anjeun sok dipuji ku rancangan teman-teman. Waler maung. Abdi dipuji margi kalakuan pangawis anu sae. Anjeun oge biasa dipuji ku rancangan-rancangan. Saos si mangga abdi tuntut hampungannya urang halus habatan. Saur maung. Saos wakte narang bener wae singa. Patumuhunnya waler maungnya. Nya nyaging ke penting. Dijalaninya saur singa. Marane hanana oge